Alhamdulillah alladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilayna Muhammadan ibn Abdillah mu'alliman wa rasula sallallahu alaihi wa ala alihi bukratan wa asila amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa qala aidan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhabin nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani adama khuliqu ala talabatin shatta inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus ya. Wih, semangat ya. Macet, jalan macet di tol. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemuda hadirnya ya. Semangat pemudanya. Anu ku kaula dihormati sareng mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Iya, bapak-bapak nak mana yuk? Hanya enggak seorang menik pada murah apa ya? Kalau kita balik dan bisingku corona. Pertama-tama ayo urang panjatkeun puja sigarang puji kehadiran Ilahi anu maha suci, rasa syukur ke Allah anu maha luhur tur maha ghafur anu alhamdulillah dina waktu ieu urang tiasa kumpul ngariung dina ieu tempat anu mulia dina raraga menghadiri peringatan maulid Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat beserta salam mudah-mudahan Allah limparuakeun ka junjungan urang sadaya habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhilap ka para sahabatna beserta keluargana anu selalu istiqomah menjalankan syariat agamana. Doa ti kaula wabil khusus kanu masih hadir di dia ya, anu hadir di dia anu setia ya ngantosan ieu acara sampai akhir kukula didoakeun mudah-mudahan sing menang syafaat di kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan urang kabehan sing diasupkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di surgana bareng jeung kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang asup bajur hayang. Hayang teh. Asup bajur ka benar? Hayang. Kamu udah hayang? Naon teh carana? Tuh. Pae. Atuh pae macan tentu asup ka surga dia. Ih, dia mah. Ya, hayang ke surga macan pae we, atuh tentu.
jundel amat. Ya, loba teh make masker itu. Coba eta jalan malam berkumpul teh make masker kena jundel kana otak eta. Non sirkulasi udaranya di dinya doang gitu. Badai dia masih pada masker. Teh masker kan pokoknya. Ya. Pulang antinya. Kieu hayang asup-asup hayang. Nyaon teh carana? BPJB nyaon teh teu. Henteu nah dibejakeun dia. Langsung ka surga we ngaji tinggi mah. Ya, aya si di pagawean ngagaweana babari tapi upahna surga. Tuh, budak orang mah hayang kitu bae kan? Ngagaweana ringan upahna gede, bener teu? Bener ya? Nah, dibere nu ringan-ringan teh ku gula ya, tapi upahna surga. Wih bener. Ya. Minyak kayak tenang heula, buru-buru amat Bu. Budak-budak kula datang ka dieu putih buat buru-buru geus sih tidak ada. Hai, Bro Siti. Ya, aya hiji sahabat, camkeun ya, itu baik-baik ya. Pernah datang ka Kanjeng Nabi. Cek eta sahabat datang ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin wahidin adkhulu bihil jannah. Eta bahasa Arab datang. Bu, kayak gini pulang minum. Ya, aturun kan? Aturun. Ulangi deh kan ya. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin wahidin adkhulu bihil jannah. Kanya Rasul, wayahna ye pangbejaankeun kula ye. Bi'amalin wahidin mana hiji amal perbuatan pagaweanana maringan tapi adkhulu bihil jannah bisa ngajadikeun sabab kula asup ka surga. Mana hiji pagawean ringan tapi upahna surga. Cek Kanjeng Nabi babari dia hayang asup ka surga mah bener gak? Tuh gagawean ringan upahna surga. Ayo cenah geura mana jadi bodo geura jeung dibejakeun naon jeung ya. Lamun maneh hayang asup ka surga, babari asup ka surga tapi gagawean ringan. Cek Kanjeng Rasul, kun muadzina qaumika tajma'u bika salatahum. Jadilah dia tukang azan be tadi mu salat. Tukang azan? Azan. Bisa dia azan teu? Jorang azan jorang. Tacan lobana. Aya jelema saumur hirupnya can jorang azan sekali-kali can aya. Kami terus azan gitu dia Mi. Ya. Kun muadzina qaumika jadi tukang azan. Eta azannya doang babari ge anu cilok geuder sarua. Bener teh? Benar. Ih ngeuter eta ih. Azan eta sanajan kadengen nya aya ngadengekeun mah tas eta. Coba dia aja jam. Doang main bola teh. Jadi penonton mah beneran. Dia bangun di bawah ka dia cenah. Lamun ka belah coba manehna kadang-kadang ngepak ke koredeun. Gitu ya. Jadi tukang ya terusna mah teu ngomong batur ya. Kula ieu baheula mondokna di dinya di Cangkudu tah di Burinya nya. Ya, 6 tahun kula mondok di dinya eta di Masjid Cangkudu can nyorang adzan sakali-kali aja. Nah sababna keleh saingan. Batur mah sawarna ngeunaheun kula mah teh ieu sawarna pales ieu. Eueuh ngeunah-ngeunahna atuh teu kabagian adzan kula mondok di Cangkudu. Sebab Cangkudu kan santrina loba baheula nya. Ya, aya ribuan baheula eta. Lebih daripada 2000-an lah katanya eta. Loba kiai loba ieu. Nah, eta di Masjid Cangkudu 6 tahun kula mondok teu adzan sakali-kali aja. Kunaon sababna? Tadi jaya teu kapake.
Orang tengah. Sehingga barang geus 6 tahun pula ieu nya. Tah mikir barang rek pindah teh. Wah, piraku aing dak ge mun dia 6 tahun cak udah can. Nya urang adan sakali-kali adat. Nah, neuk lah sakali mah ubar pamali beh. Ubar pamali maksudna ubar pamali. Wah, wayah naon di adan lah urang diincer kula waktu subuh bae lah. Supaya cepat aya jalan. Ya, begitu datang waktu subuh masih poek keneh ya. Datang waktu subuh. Cerita buku kula bedug nanti langsung di pojok kula adzan poek di sini teh Allahu Akbar Allahu Akbar anak itu doang eta aya ngetrekeun lampu cetrek we urang hangurung waktu loba jelema bayang pada hese masih teu wih itu jelema itu balatak di mah loba eta kula ngajangleung we ya terus tahu ngajak nerok tak kata tuh orang cek menyetrekan lampu teh mang teruskan waduh tersanggup terus kan diteruskan tak kalau nyetrekan lampu teh jadi pula eta mondok 6 tahun dicampur ada sakit itu doang Allahu Akbar doang itu angges mata kiwari balas dendam ya ngomong-ngomong dendam dia tadi kiwari ya pula ya boga di imah ya musola letik-letik ya aya budak santri lah kalau bage unggal asup ke majelis atau ke masjid eta musola kula tilo kita budak santri adzan besorangan ya dendam yang oker di pondok teu bagian adzan akhirnya geus jadi kayak adzan bae adzan nya tek ninaheun nek teh tuh masjid aing teh musola aing bener di situ satu Jumat bukan itu balik dia kunaon beureun bari kita santri di luar mah aya bener komplain bener ini cenah ka haji adzan teu nek leg ku dia ieu musola aing terus di pondok bae aing teu kabagian adzan teh ku di imah aing teh adzan deui bae terus mana pami mana me terus cek eta sahabat kieu cek eta sahabat ya Rasulullah pangapunten kanjeng Rasul ilham atik kanjeng Rasul abdi kumaha mun teu kuat sahabat tadi kan nanya ilham atik kumaha mun abdi teu mampu jadi tukang adzan teu mampu teu kuat meroktok doang tadi teh turun eta bener ya cek Rasul lamun dia teu mampu jadi tukang adzan kun imama qaumika tuqimu bika salatahum geus dia jadi imam nabe ge buru ada mampu adzan mah jadi oh ya cek urang Cibaliung teh mah oh ugu adzan ge teu mancat komo-komo jadi imam ugu adzan ge teu mancat komo-komo jadi imam rasa kabalik teu rasa kabalik kula ge anu maca kana kita beta ieu kabalik tanaon di keterangan ieu cek pikir kula mah atuh imam heula lamun teu mampu imam kakakara adzan ieu mah kita beta ngitana kanjeng Rasul eta kanjeng Nabi adzan heula adzan heula lamun teu mampu adzan kakara jadi imam di teangan deui kitab saja kitu deui keteranganna di teangan deui kitab kitu deui kitu bae ngitana kanjeng Rasul teh adzan heula teh ya lamun teu mampu adzan kakara imam setelah ditelaah diteliti-teliti ya ternyata palingan kanjeng Rasul ngitana adzan heula lamun teu mampu adzan kakara imam ternyata selidik punya selidik mun dibanding-bandingkeun ganjaran jadi tukang adzan jeung ganjaran jadi imam masih gene gede ganjaran tukang adzan daripada jadi imam luar biasa bener tapi nu jadi masalah di lembur-lembur eta ari posisi tukang adzan mah tilok dipasilikeun tilok diperebutkeun daya jelema pasti gara-gara adzan daya nu pasea eta adalah pangimaman bae bener teh ya jawab jujur ulah sieun Ustaz geus teu wau 2 tahun atuh gara rebutan pangimaman di ditu ieu di ditu dibentur sehat di dieu mah nya kiai jeung kiai papelembung-pelembung pipina doang balon atuh rebutan pangimaman. Bener teh aya padengkar-dengkar segala itu gara-gara pangimaman. Bener ya? Kunaon ari adzan tilok diperebutkeun pangimaman mah diperebutkeun. Kieu masalahna.
di tiap-tiap lembur lamun aya riungan naon baik mual waka di taraman eta ngariung lamun cacan aya imaman bener bener ya riungan naon baik lamun cacan aya imam eta can mulai nah laju deui eta amplop starterna teh lah nu gambar Soekarno Hatta teh lain mual ke tukang adzan mereka kena imam oh nu matak eta pagi mang perebutan hore mah proyek amplop iya ya bener ya mata cek hadis Nabi mata ra'aital ulama yatahasadun wala yata'awanun fa'lam annahum qad ishtarawul hayatad dunya bil akhirah lamun maneh nempo para ulama para kiai para ustaz para tokoh masyarakat yatahasadun sering hasud sering iri sering dengki sering pitik sering pidik wala yata'awanun tidak saling bantu membantu bahu membahu fa'lam ketahuilah annahum qad ishtarul hayatad dunya bil akhirah mereka eta ngan ukur ngarebutkeun amplop doang bener gitu betul adzan laju naon ieu pahalana nu matak gede coba mana naon pahalana bejakeun ari gede sakumaha gedena bener dalil pendukungna kieu nu matak gede tak pahala jadi tukang adzan ieu aya dalilna al muadzinu hajibullah tukang adzan eta minangka sekretarisna Gusti Allah lamun diba ibarat dina naon ngaranna presiden mah sekneg sekretaris negara lamun di kecamatan mah sekmat sekretaris camat lamun di lurah mana sekdes ya al muadzinu hajibullah tukang adzan eta minangka sekretarisna Gusti Allah lamun zaman SB eta mah nu kumusna gede teh eta cah seknegna Andi Malarangeng bener ya kunaon eta tukang adzan bisa disebutkeun sekretaris Gusti Allah iya nya ieu doang urang bae urang ieu lamun urang rek kapendak jeung presiden eta kan kumaha sekretarisna bener ya cek sekretarisna oke bisa ketemu cek sekretarisna ulah tuh bisa atuh urang geus sarobaya tukang adzan lamun aya jelema rek ibadah ka Gusti Allah melalui salat anu 5 waktu bener ya atuh kumaha cek tukang adzan heula ketika dikumandangkeun adzan geura salat atuh geura salat bisa salat lamun cacan aya adzan berarti ulah waka tandana can asup waktu tuh mata tukang adzan eta minangka sekretaris Gusti Allah naon pahalana yuktihi bikulli adanin sawaba alfi nabiyyin eta si tukang adzan bakal dibere ku Gusti Allah kalawan setiap kali mengumandangkan adzan sakali adzan pahalana sarua bae jeung ibadah 1000 nabi alhamdulillah nabi mah ibadah 1000 campur jeung segala-gala eta tukang adzan mah cukup adzan sakali doang alhamdulillah isu keunang doang rada rebutan mik ieu nah di dieu tukang adzan ya Pak RT, oh, itu Pak RT berartinya, nah RT, insya Allah Pak RT, ini kasurga nage RT panggilan. Aku aja ibadah 1000 nabi ya. Terus. Wal imam wazirullah ari imam ya imam, udeng nang gede biasa udeng. Wazirullah minangka menteri na Gusti Allah. Kedekatan menteri jeung sekretaris eta beda ari sekretaris mah sakna atuh kapendak lagi jadi presiden unggal poe bener ari menteri malam aya rapat pleno batu biasa kapendak jeung presiden atuh teh rapat teh kapendak jeung presiden lamun ibarat presiden nah eta ari imam mah ibaratna menterina Gusti Allah naon pahalana yutihi bikulli salatin sawaba alfi siddiqin eta menjadi imam bakal dibere ku Gusti Allah kalawan setiap kali imaman salat sakali imaman salat pahalana sarua bae jeung ibadah 1000 wali nanjeuna 1000 wali ari tukang adzan ibadahna 1000 nabi ari imam wali ari nabi jeung wali luhur keneh mana pangkatna nabi tewas ku RT mah bener teh Ustaz PRT di dunia tidak menang amplop deh, amplop starter deh, karena imam beta mah, tapi di surga mah lo RT ganjaran. Lamun bener tukang tapi bener tukang sebenarnya.
Ya. Sehingga pun dari tukang azan nyurusut ke surga. Batur-batur masih pada nganti ente menjurut teh ke mana? Surga. Beri bentik-bentik teh curug lain. Teh ke mana? Surga. Wih ente ngatuak ke ente surga lebih cepat. Ya, teh enggak iya cenah iya atuh masyarakat masih pada nungguan cenah iya ente berarti heula bae jeung bae dari ieu mah nya cenah panggilan madinya bae heula. Aing manusia panggilan jelema rek asup ka surga mah teu beda doang jelema rek nagih hutang bari bakal pimeunangan teh ya. Diampirkeun boleh. Teh ka mana? Nagih hutang. Mampir heula heula ieu misi nyeplos cenah ya. Tuh gitu. Surudut bae nyurudut bae. Barang kapendak deui, teh ka mana ya? Surga. Wih, cepet amat ya. Terus. Katilu wal alim kiai anu tilok adzan kiai anu tilok imaman kadang-kadang berjamaah acan magahan sorogan magahan ngaji be nya berjamaah tilok ke masjid aya nu kitu aya kiai aya lah di itu eta wakilullah minangka DPR na Gusti Allah anggota dewan anu gambar sok ditempel-tempel ke dina tangkal mahoni teh eta anggota dewan eta nyeting celengir bejelema negarang heuh celengir jelema maka eta budak jomos mah kadang-kadang karena ieu nyarata heuh eta gambar-gambar anggota dewan teh sok dibere leho tina irungna teh ngacak budak mah ditulisan gede nya leho nya jadi jatuh 2 anak cukup 2 istri bangkrut nah eta cenah gaya wal alim kieu teh wakilullah minangka anggota dewana Gusti Allah anggota DPR naon pahalana yu'tihi bi kulli hadisin sawaba alfi sanati eta kiai anu tilok adzan anu tilok imaman ngamagahan ngaji doang bakal dibere pahala ku Gusti Allah kalawan setiap kali maparkeun hiji hadis nerangkeun hiji hadis sarua jeung dibere ganjaran ibadah 1000 tahun ibadah 1000 tahun ke ibadah jelema biasa lain ibadah nabi di PRT mau macam-macam dia itu ada bener teh ke mana surga barang Gusti itu ya nyurudut bae tanya ke kiai PRT ulang ke ustad ke kiai ke mana ya maaf kiai cenah geus aya panggilan kula ka surga cenah wih cepet amat ya tetangga-tetangga ngantri keneh tuh ya, laju RW sekali masih ngantri tuh. Kula ge cenah menjadi kiai masih ngantri. Ya, ari ieu cenah cepet amat. Alhamdulillah cenah kiai. Kula mah keur di dunia nanti ya cenah resep kana ada tukang adzan ieu tukang adzan bae di masjid. Kitunya. Laju jojok bae cenah ya kula mangsa saya panggilan di ka surga ya. Jadi nang bae kiai nya cenah nya. Dinya ari ngantri bae heula nya cenah panggilan mah. Kula mereka suka surga barang tilu lain ka deui eta RT asup ka surga. Ditewak sukuna ku kiai ke heula teh ku kiai teh teh ka mana ya dibejakeun dari gede ka surga kunaon ya bisa ka surga cepet amat wasilaan ke heula teh ari RT bisa adzan menang magahan saha udah menang magahan saha atuh menang magahan kiai ari RT eta songkol kena adzan sama ngebejaan atuh kiai atuh aing na milu teh hari gitu kiai cenah bisa pipiluan segala RT mah atuh pan aya dalilna deui teh man dalla alal khair fahuwa kafaili sajelma anu nudukeun kana jalan kahadean maka sarua jeung ngagaweanana wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru amiliha sajelma anu mere jalan ka batur kana jalan kahadean maka bakal menang pahala seperti pahala jelema nu ngagaweanana nya RT cepet ka surga wasil adzan ngan RT bisa adzan menang magan kiai atuh kiai ini jatuh sarua piluan kana ku RT bener dia mah kiai dilawan mata untung jadi kiai banyak anteng bae aya nu cepet kayak aing milu menang magan aing kayak aing milu atuh kiai bener teh milu bae kiai mah eta untungna jadi kiai teh pelebadinya teh batur teh nunggu waktu itu ada semak-semak nya tambahan cain teh aya di kamar kiai teh datang ya masih geus telat kieu teu ditambahan cain teh kiai mah tambahan cain tambahan susu tah itu dia menang deui bae bener ya
mata ibal kebal sebab ya teh tambahan minumnya nyadernya. Kula ge pengertian lah. Kula kebal ngaji bener teh. Atuh mau tak teh minuman aja apa tuh tah? Terus. Nah, lanjut cek ibu-ibu, hari kami surgana di mana? Ulah khawatir bu, ibu lu tukang adan ge. Itu tukang adan ge maksudnya mah. Wal muta'allimun ari jelma anu pada daek balajar ngaji minar rijali baik kalangan lalaki wanisai atau kalangan awewe eta fudumullah minangka pelayan-pelayana Gusti Allah. Ieu nu ibu-ibu nu ada ngaji dulu eta pelayan Gusti Allah. Khodam Gusti Allah, bujangna Gusti Allah. Fama jazaohum illal jannah, teu aya pembalasan kanggo bujang-bujang Allah kecuali surga. Ngan maaf surgana henteu sacepet RT. Nu cepet mah RT deui bae. Bener ya. Ngan tetep ieu RT nya sanajan artina cepet ka surga pasana manehna moal wantun artina sorangan bae. Naon sababna kula ieu selasa adan kapan nu nyedukeun kopina matu mamahna. Seger pula udang subuh atau kapan meureun tos diberi kesegeran atuh ku pamajikanana begitu mata eta jelma sagaga apapun sahebat apapun ku pamajikanana tunduk bae bener ya sebab apa wanita itu adalah makhluk setengah dewa betul loh wanita itu adalah makhluk setengah dewa kenapa dikatakan wanita itu makhluk setengah dewa lantaran wanita mah boga perangai yuhyi wa yumit. Nah yuhyi bisa ngahirupkeun jeung maehkeun dikatakan. Bener ieu mah. Ya. Yuhyi wa yumit bisa maehkeun bisa ngahirup. Ya, barang tadina pae atuh hirupna ku awewe. Geus hirup moal aya nu bisa maehna kudu awewe deui. Bener ya? Yuhyi wa yumit. Ibu-ibu itu makana eta nek ustad dan nek kiai dan nek jawara ku pamajikan tunduk bae. Namun sababna tadi teh bisa maehkeun bisa ngahirup. Iya aya dongeng lain. Siapa dongeng ya? Cerita yuhyi wa yumit ya. Aya dina hiji kampung, aya dina hiji nya desa eta lurahna sugih barang eta dina paloba Agustusan ngayakeun perlombaan. Ari perlombaan naik eta teh mata nantang renang maulidnya eta mah geus lumrah tetenya geus kaprah eta modalna seutik ieu mah lurahna tuh tos menang kusuran ya manehna artina nyin balong 20 meter kali 40 banyak nyin balong geusan perlombaan Agustusan yo begitu artina geus jadi balong luhurna 2 meter di usian ya usian setengahna barang di usian setengahna ka manehna ngontrak buaya. Ya, ngontrak buaya, eta buaya aya 200 ceplung mereka. Manehna ngayakeun sayembara. Yo, saha warga kaula anu sanggup nyabrang ti dieu ka ditu ngojay. Diupahan 50 juta. Ah, ieu perlombaan Agustus tahun ieu. Kita nyabrang padahal kan nyabrangna 20 meter ya, 20 meter. Jadi itu lain panjang lain. Eta sayembara tersebar ka mana-mana. Begitu isu-isu jam 7 nu hadir mah geus nongkrong tapi eta nu daftar can aya kabeh pada nonton doang mana ieu ditungguan sampai jam 8 mana teh aya nu daftar waktu jeung saha we ieu atuh buaya 200 buaya 200 sedang cemplungan itu saha sampai itu ada mikir nah ditungguan sampai jam 8 yang nyemplung sampai jam 12 sampai jam 3 waduh sampai jam 4 barang jam 5 teh waduh dak ieu beuteun eueuh ieu ngan gagahna doang urang dieu gondrong berambut mah kawan eueuh bener rambut gondrong mah kudu sesuai jeung kawani bener teh ulah menang gondrong doang hirup ieu terus barang gas cenanya jadi tutup dina kudu manian ya barang gitu aya bur anu ngajebur wah hebat amat itu burunya lain gondrong lain barang ngajebur deh wih eta saha teh ya kurang saha muntas di bulan itu barang muntas teh wih mana bari pucat teh kagak amat ya cenah peang-peang guru-guru jeung egal cenah dia
Gagah dia yang tidak kabeh pendengaran gagah mana teh. Nya lu juga mah teh duit 50 juta rek pake naon? Aing mah teh hayang duit. Aduh hayang naon? Hayang nyawa. Sadu ngajorogkeun aing geuna. Poreng mah mana lain mah aing ngajorogkeun. Lain mah diserangan eta. Aing hayang nyawa sadu ngajorogkeun ya. Aduh. Ya ajuh mah duit dah. Kayak aing mah ulah ngomong duit ulah mah teh. Sadu ngajorogkeun aing geuna. Peuy pucat teh manehana. Barang ditanya, nya selidik itu, atuh urang model eueuh. Nah, barang menang tuh poe ka beja. Kak, maaf. Lamun kudu ngomong mah, eta nu ngajorogkeun kakak eta kena lombang buaya teh. Pamajikan kakak. Pamajikan aing heuh. Mana pamajikan? Nek, kunaon ya jorogkeun? Kakak malah mun kitu mah teu boga duit ieu. Marah, ente terus marahna. Naon sabana? Tadi teh ya, yuhi wa yum. Bisa ngahirupkeun jeung mae. Terus. Nah, kiwari kieu. Kunaon? Kurang ngayakeun acara maulidan ieu tujuanna artina takzim ngagungkeun kana poe lahirna Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung ungkapan rasa cinta urang ka Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharapan dengan urang ngayakeun acara maulidan kita urang sing diaku umat Kanjeng Nabi. Amin. Sing sapati Kanjeng Nabi. Amin. Sing ditetepkeun iman jeung Islam sampai ka mautna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Naon sababna cek Nabi kieu. Inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Bahwa umat manusia ieu nya didamelna ku Gusti Allah bertingkat-tingkat dengan cenah tingkatan anu berbeda-beda. Faminu tina sapalina eta anak manusia khuliqu anu didamel teh man yuladu mukminan jalma anu lahir dalam keadaan beriman. Wa yahya mukminan jeung hirup dalam keadaan beriman. Wa yamutu mukminan mati dalam keadaan iman. Amin. Amin. Hebat ini nomor hiji. Hebatnya lahir dalam keadaan iman, hirup menjalani keimanan, jeung mati dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan urang kasupkeun kana eta. Amin ya rabbal alamin. Nomor kedua, wa minhum tina sapalina manusia teh mayyuladu mu'minan, dilahirkan dalam keadaan iman, wa yahya mu'minan, hirup dalam keadaan atau beriman, tapi kunaon wa yamutu kafiron, mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Eta nu kitu ngaranna suul khotimah. Mata ieu nya neng para santri nya bapak-bapak ibu-ibu nu hadir kene ulah bosen nya lamun ngadenge ustaz kiai unggal ngadoa palebah hajatan naon bae salamatan naon bae eta doa husnul khotimah mah dibawa-bawa bae. Sebab berkeinginan hayang maot husnul khotimah. Jangan terlalu pede. Apa itu pede? Percaya diri bahwa orang tukang ibadah mati dalam keadaan iman. Can tentunya aya jelema anu terlahir beriman, melaksanakan kehidupan dina keimanan, tapi pelebah akhir hayatna, ujung kehidupan anak mata kafiron, mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Kunaon sih eta jelema? Hirup dalam keadaan iman, ya lahir iman, hirup iman, pulang medina akhir hayatna menjadi kafir. Lantaran jelma mukmin eta cenah ge lahu a'daun siwa syaiton, ngabogaan setan, ngabogaan musuh selain daripada setan. Nu pertama, mukminun yahsuduhu, jalma mukmin boga musuh pada mukmin deui anu ngahasudana. Nomor kaduana wa munafiqun yabghaduhu, jalma mukmin aya deui musuhna jalma munafik anu hewa bae. Ternyata kana jalma mukmin teh bener. Nu katilu wa aduun yuqatilu, musuh hayang ngremaehan bae ka manehanana. Kalau pakai wari ustad-ustad dibacokkan, ustad-ustad ditembakkan nya.
laju atunya pada mina nya sering hewaan. Aduh jelema munafik hewa bae eta jelema anu tangga jeung kiai eta nya naon salah kiai kadang-kadang di hewaan bae. Atuh lamun teu kitu mah kiai teu meunang ganjaran ieu bener. Bener ya? Nomor kaopatna wa syaitonun yudilluhu. Nomor kaopat adalah setan anu hayang kuat hayang geura nyasarkeun bae ka jelema mukmin. Iya, mata setan selalu bersama kita. Bener gitu? Tereureun nomor teman eta dia jeung hayang sabar hayang mulus bae. Loba setanan. Loba setanan. KRT mending bae eta setan lamun hiji doang mah, 1 lawan 1 mending. Ora kaya eta setan loba anak buahna teh. Nyawa anak buah setan teh. Punya eta ieu. Setan eta loba anak buahna loba. Aya spesialis teh. Lamun 1 lawan 1 mah mending bae urang heuh. Setan yo. Ya, capek urang teh capek manehanana. Ora kaya eta setan teh boga anak buah. Ya, setan teh anu ngaran boga anak buah. Setan anu rek nggoda urang teh boga anak buah sama salapan. Berarti urang mah 1 lawan 9. Mana anak buahna? Siji anak buah setan teh ngaranna ya. Tuh, Khonzab. Nomor kaduana Walhan. Berarti lu Jalambur. Kaopat Akwar. Kalima tuh Wasnan. Kagenap Tabri. Ketujuh Dasim. Kadalapan Masud. Kasalapan Abyan. Katalah dia dah. Itu nama-nama setan. Kalapan tak? Ulangi. Hiji nanti Khonzab. Nomor 2 Walhan. Nomor 3 Zalambur. Nomor katilu 4 Akwar. Kalima Wasnan. Kagenep Tabri. Katujuh nanta Dasim. Kadalapan Masud. Kasalapan Abyan. Eta aya spesialis naya. Pertama Khonzab. Eta setan Khonzab teh naon? Eta mah si Khonzab mah spesial tukang ngagoda jelema salat. Tukang ngagoda jelema salat. Eta jelema lamun poho neuneuh kunci di mana. Begitu Allahu Akbar be salat inget kunci hadapan sama. Laju teu kuat pan hayang geura eureun bae nya. Hayang geura eureun kita salat hayang geura mariksa bener teh enta ya kunci tah. Eta setan Khonzab eta nama ganggu. Laju salat kapan takbir berkali-kali Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo ngawur. Eta Khonzab eta bermain di dieu. Laju tahiyat atah asap. Eta setan Khonzab eta ngandung-ngandungna. Apalkeun ya? Kaduana cenah? Kaduana Walhan. Walhan. Awas barang ngadenge bari ngantuk. Ih bagus amat nya ke babogana karena si Walhan lah. Hukum ngaran setan awas setan. Walhan eta syaitonut toharoh, setan anu ngaganggu dina waktu urang susuci. Jelema ngalawudu kadang-kadang ti jam 8 sampai jam 11 wudu teh anggus-anggus. Was-was teh heuh. Laju kapan ngumbah leungeun dina cai kudu dicuk, doang teu sarua bae nu handap jeung nu haluhur. Eta nu kitu karena setan anu ngaranna Walhan. Bener nya? Walhan. Nomor katiluna Zalambur. Naon cenah? Zalambur. Naon teh? Setan nusuk, setan anu tukang kakalayaban di pasar. Setan anu tukang kakalayaban di pasar. Naon tah? Tukang mere ngeta bisikan ka padagang supaya ngabohong. Dia cenah lamun teu ngabohong mah teu gede untungna. Lamun teu gede untungna teu kakaridit motor. Matak pangrosa-rosana manusia dina bab ngabohong mah adalah pedagang. Itu teh asadun nasi kinban at-tujjar. Pangrosa-rosana manusia dina bab ngabohong mah adalah Iya jadi pedagangnya. Dipaham. Terus aing panitia beunang. Pedagang. Tah sabaraha yo? Papat. Nya, eta lamun biasa otak pedagang mah kieu, lamun aya jelema yang hareup ka manehan mah kieu. Kumaha ieu jeung kudu jadi meuli kana barang kula, bari harga kumaha cek kula, gitu kan? Tuh, baraha yo 20.000. Wih, malamat Kak. 10 besi teu meunang ti dituna ge. Kan ngomong. Kudu ti dituna ge 5.000. Eta teu meunang ti dituna ge. Ari ngomong teu meunang besi ulah ti dituna ge. Kakak mah kira-kira nawar kita 10.000 tentu menang ti ditu lagi. Kudu ti ditu mah 5.000. Lain ngabohong tami eta. Eta Zalambur eta. Hah?
jalan dua. Terus ya terus. Terus. Nomor keopatna rada cepet bae lantaran eueuh tambahan nginum. Awar setan Awal. naon teh setan awar teh? Saitonuz zina. Setan anu tukang ngagoda manusia supaya berbuat zina. Terus kumaha modus operandina? Setan awar teh kumaha carana ngaganguna? Kieu ya punten ya. Lamun aya lalaki jeung awewe nya. Ari aya perlu mah obrolan ieu atuh teu ngatik dibawa ka pantai. Bener. Matak naon di ngomongkeun bae di pasir gitu naon di heuh. Teh pasir tenang mana ya? Pasir. Di muara kayana ngobrol doang dibawa ka pantai. Bener. Duh itu ditutunya numelahan mah dia cenah bari ngahareupan laut. Di laut eta pangloba-lobana setan. Ngobrol. Inya bener. Barang geus duaan begitu tah. Mulai tah si awar tah datang. Mimiti dia praktekna ya. Ku si awar teh mimiti anu dilaketek eta cangkeng awena. Dilaketek kan digelit, nah laketek aya bahasa laketek dia. Digelitik teh kitu tah, digelitik. Nah, kan getek tuh. Nya cangkeng mah teh tah geus karasa getekeun. Tah kakara eta si awar karena boga lalakina. Eta boga lalakina teh ditiupan ku si awar. Oh. Dia menyatinya apa dia mah? Oh, ya. Atuh tadi na lemek, atuh barang ditiupan, atuh udah heuras doang kangkang. Iya bener ya. Ditiup deh, atuh mah heurasan. Ya, doang beus digantungan Astro 18 gitu mau ngedruk kita. Ya. Tuh. Iya na geus getek boga awewena, boga lalakina geus ditiupan tegang. Sedangkan cek keterangan ida qoman zakar zalal akal. Bila mana tegangan sudah terlalu tinggi, maka hilanglah pikiran-pikiran yang bersih. Benar? Iya. Hilang. Atuh kiwari awewena geus getek, lalakina tegangan tinggi, maka terjadilah apa yang terjadi. Eta perbuatan si perbuatan awar kan begitu. Terus. Kakak sabaraha eta? Opat. Kalimana walhan. Ya, syaitonul kadzab eta mah cenah setan hoak. Anu tukang ngirimkeun berita-berita anu bohong. Berita-berita anu bohong. Hoak. 2 tahun baheula nya aya 4 tahun 5 tahun mah. Tadi itu ya kacau masih aya berita cenah aya urang karangan tuh keur mancing ka penak jeung aki-aki awakna ka dieu jelema kahandapna cenah laut. Tadi itu dia balik ke mancing cenah. Ya. Iya di Banten iya bakal terjadi tsunami, makana wayana masyarakat Banten nya lamun imana nu ngahareup ka kulon wayana unggal malam Jumat sedekah cau Ambon. Diri kulit teh bener. Nu imana ngahareup ka wetan wayana sedekahna ketan. Nu ngahareup artina kalandeur ya nu ngahareup nya ka kaler wayana sedekahna mantang. Nu ka kidul sedekahna dangdeur. Waduh rame kamanya. Ditanyakeun. Kali itu ditanyakan ke karangan tuh nyata ieu urang karangan tuh ka penak jeung aki-aki kudu ka aya habar gitu coba gunung karang cenah beula cenah kudu pada sedekah ditanyakeun ka karangan tuh cek urang coba ka karangan tuh oh hari teh eta mantang di pasar laut biasana harga 1.500 hari teh masa 3.000 ya bari teh aya barangna bener teh kali dia coba sedekah eta tah. Naon eta ternyata memang anu ngaberitakeun eta setan doang nama ada permainan jeung pedagang mantang eta doang. Aya permainan eta. Pusing bener aing teu melak mantang teu mahal-mahal ya. Di baheula 500 we. Beritakeun bahwa di baturan eta anu pusing waknanya berarti nya. Tuh, nomor artina ka-7na dasim. Sakana cenah? Dasim. Naon tah? Syaitonul akli wasyurbi wal jima. Setan anu tukang ngagoda jelema dahar, jelema nginum, jelema jima anu teu maca bismillah deui. Lamun jelema rek dahar teu maca bismillah dibarengan ku si dasim. Atok useubeuna teu dipake ibadah, pake hees useubeuna. Bener. Minum teu maca bismillah. Teu seueuh dia cenah atuh seueuh aya 2 gelas mah. Bener teu? Seger mah segerengan segerna teh lain dipake ibadah. Nya bener teu? Nah, aju ieu nu para manuji mah ieu. Lamun jelema cenah ge ngaji mah pamajikanna teu maca bismillah, eta dasim pipiluan. Awas teh ulah macam-macam teh.
Waduh, ini lewat mobilnya. Hah? Moal? Lamun jelema ngarijingan pamajikan teu babaraha eta teh lagi pipiluan tak setan tadi sini. Ampunten. Engke cai mani jelema mah jadi jelema. Cai mani setan mah jadi setan. Engke begitu lahir teh kembar. Nu cai mani jelema mah jadi jelema engke datang. Pak, nu cai mani setan mah jadi setan. Babaraha teh ya. Kan jelema mah aya paena, bener ya, jelema pae. Kan ari anak setan mah teu pae. Nah, maka eta lamun eta pae, aju aya bobongkongna. Lain eta bobongkong teh nu hirup nu tadi pae hirup deui lain. Koreng mah kembaranna tah anak sidasim teh anu nyerupakeun. Paham gitu teh ya? Di mata gagaba ulah segerak-segeruk pugu teh mata bismillah pohon. Gitu ya. Nomor kasalapana adalah abiyat. Setan abiyat setan anu tukang nggoda para nabi jeung para wali. Ari para nabi mah teh selamat, maksud ieu teu kagoda ku setan. Para wali mah sebagian anu tergoda nyata ku setan, sabagian anu sabagian anu teu. Tah ku kituna urang artina tetep nyata ka Gusti Allah nyata menta mudah-mudahan urang dipaparenan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Hiji deui anu mengenai kanjeng Nabi. Aya wa minhu mayyuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mukminan. Ieu jelema lahir dalam keadaan kafir, mati lahir dalam keadaan kafir, hirup pun dalam keadaan kafir, biasa menjalani kekafiran. Tapi barang wa yamutu mukminan, mati mah dalam keadaan mukmin. Ieu nu kieu ngaranna husnul khotimah. Lahir dalam keadaan kafir, menjalani kekafiran terus-terusan, tapi barang mati dalam keadaan iman. Mana contohnya, mana buktina? Baheula aya seorang Yahudi di negara Syam, Yahudi ya. Eta orang Yahudi teh rajin dina kayahudianana, rajin. Yahudi ya, Yahudi kental. Dina hiji waktu dina poe Sabtu eta si Yahudi teh maca kitab Tauratna. Kan Yahudi mah kitabna Tauratnya. Tah jelema Nasrani ta Injil, Yahudi tahu Tauratnya. Tuh Nabi Daud ta Zabur. Nah, urang mah Islam Al-Qur'an. Ngan ari kitab Taurat mah teu doang Quran, ari Quran mah doang buku kitu nya gebet. Ai Taurat mah kitu tah, nu digulung teh doang surat raja teh. Bener teh ya? Digulung lah gitu. Digelarkeun tah eta kitab Taurat teh urang Yahudi. Dibaca urang Yahudi. Barang digelarkeun kabeh dibaca. Ternyata eta orang Yahudi manggihan sifatan kanjeng Nabi Muhammad, sifat-sifat anu mengarah ka kanjeng Muhammad jumlahna aya 4. Ieu mah sifat-sifat Nabi Muhammad cenah ieu. Ceuk eta Yahudi, "Nek, ka dieu, bawa gunting." Ayeuna ka tek-tek cenah ieu. Naon ieu? Sifatan Muhammad di dieu. Ini sifat-sifat kanjeng Nabi Muhammad tertera dina kitab Taurat. Digunting eta urang Yahudi, digunting beuleum. Gas. Dina Taurat sifat-sifat kanjeng Nabi Muhammad. Dibuka deui barang Sabtu kedua eta urang Yahudi maca kitab Taurat deui kunaon sifat Muhammad dina kitab Taurat anggun lain leungit anggun nambahan aya 8. Kan kabar aya 4 diteukeupnya tuh dileungitkeun kunaon barang artina Sabtu berikutnya dibuka dibaca anggun aya 8 sifat Yahudina. Bing ngaloba. Tek-tek deui, ditek-tek deui kumanehanana, dibeuleum. Nah, barang Sabtu nu katilu dibuka deui sifat Nabi Muhammad anggur aya 12. Waduh. Doang guis nya dina janggot teh. Dicabut hiji isukeun aya 2. Dicabut 2 aya 4. Ceuk urang Yahudi waduh, lamun kieu cara namadak aduh di pikiran ku aing kana lamun dileungitkeun bisa-bisa kabeh Taurat sifat Nabi Muhammad kabeh usina cenah ieu. Lamun gua yang ditetekan bae ya dileungitkeun dia dipotongan wah tuh bisa kabeh sifatan Muhammad dia. Coba aing nanya ke dia anu ada ahli ya dina aturan kitab Yahudi ya. Mang enak. Coba sih Bang bejakeun ieu kakula ya ari sebenarnya profil Muhammad teh kumaha sih? Wih, profil Muhammad. Sifatan Muhammad teh kumaha sih? Muhammad teh kumaha sih? Ya. Cek batur-batur lagi. Huwa kadzabun khairun laka alla taraka wa la yarak. Ya. Huwa kadzabun Muhammad itu tukang bohong. Batu-batu nanti ya.
baik nama dia cenah ulah kapenak jeung Muhammad kapan Muhammad ulah kapenak jeung dia mau ulah kapenak ulah kenal jeung Muhammad mah pokona mereka mah bu dia cenah hipnotis kana dia cenah weh kita kula mah penasaran demi kitab Taurat Musa ulah dilarang aing hayang kapenak jeung Muhammad dia itu loh cenah hayang kapenak mah jelema kafir berangkat manehna ti negara Syam ya ke Madinah barang datang ke Madinah pertama kapenak jeung manehna sahabat Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi itu sahabat anu lumayan ada kaset, ganteng, tapi teu gondrong teu. Kaset. Jelema mah. Ya, biasa ya. Nu gondrong eta biasa mah untuk menutupi kekurangan. Ya, hari nu pas gedegaran mah teu gondrong. Jelema awak leutik teu gondrong supaya kadeu jangkung. Geus siul panyamanya eta mah. Pertama ka pedak jeung Salman. Wih, iya Muhammad. Lain kula macam lain Muhammad kula mah sahabatna kula mah umatna tuh lain ke mana cenah Muhammad di ka mana Muhammad dah eta sahabat Salman nya begitu aya orang Yahudi nanyakeun Muhammad manehna bingung teu manggih tungtung susah taya sudana mikiran kumaha mikiran mah kieu lantaran eta kanjeng Nabi Muhammad tos ninggal ka karak 3 poe kakak 3 poe ninggal kakak 3 poe anggur aya urang Yahudi nanyakeun mun dibejakeun ku aing bawa kanjeng Nabi geus ninggal bisi ieu jelema balik deui ka negarana teu dibejakeun ninggal berarti aing bohong waduh duang pedagang artina pasir deui bae nya pokoknya geus mah cenah ka dieu beuk cenah yeuh milu ka masjid barang ka masjid di masjid eta para sahabat keur para sedih katinggalan kanjeng Nabi ka karak 3 poe nya itu pada sedih Assalamualaikum mana di antara kalian ngaran Muhammad cek urang Yahudi teh eta sahabat atuh sedih kitu kebenaran ayeuna nya Muhammad atuh caeurik deui kabeh. Hubung keur sedih-sedih kitu mun ayeuna nanyakeun. Nah, dibejakeun bahwa ya Nabi kula eta Nabi Muhammad eta paratos ninggal, paratos pupus ka karak 3 poe. Oh, geus ninggal. Eta urang Yahudi teh sedih. Masya Allah. Kunaon ari bakal teka pendak jeung Muhammad mah kula ieu dilahirkeun ku ibu kula. Kunaon cenah ari teka pendak jeung Muhammad mah kula ieu teh dibere kawasa maca kitab Taurat. Laju saha di antara kalian anu ngaran Ali? Lamun teh Muhammad cenah Ali, mana Ali? Ieu kula cenah Ali. Ente Ali, bener. Li, lamun bener ente Ali, ente ngaran ente oge aya dina kitab Taurat tercatet aya tertulis. Coba bejakeun kana aing ku dia Li, kumaha sifat-sifatan Muhammad? Ya, perangai Muhammad, sifat-sifat Muhammad. Dibejakeun ku Sayyidina Ali kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la tawilan wala qasiran mudawwarar ra'si wadihal jabini ada ajal ainaini azajjal hajibaini idza dhahika kharajan nuru min sanayahu wa baina kataifaihi khatamun nubuwah. Ya, sifatan kanjeng Nabi Muhammad eta la tawilan wala qasiran. Jelmana henteu jangkung doang tiang listrik henteu. Wala qasiran henteu penekel, peneknya busekel henteu. Jadi sedang kanjeng Nabi Muhammad mah drong gitu tah. Jangkung henteu Nabi Muhammad mah pendek henteu. Mudawwar rasi bari sirahna buleut, sirahna teh pas. Kapan aya sirah teh nya? Aya parhulu jelema teh gepak teh heuh. Nu ceper burina teh aya le. Nu ceper burina teh eta ngaranna gepak eta lamun urang baru menyebutna. Aya anu nonjol teh burina nanda. Gendol. Ya lamun cek urang baru mah gendok. Aya gendok, aya gendok. Kanjeng Nabi mah teu cepak, teu gepak, teu jendol. Dok paradak nu gendok ora pada cenah. Sedang sirahna. Nah, laju naon ieu? Ada ajal ainain matana teh cenah nu pelebah puputihna putih pelebah hideungna hideung nan ngaranna belok matana belok apa aya mata jelema eta pelebah hideungna campur putih pelebah puputihna campur hideung iman teh kanjeng Nabi belok matana lain gede lain belok matana aju azajal haji bae halisna melengkung luwi bagaikan semut beriring-iringan berbeda doang lauk jeler pae. Lauk jeler, lamun paeh teh melengkung tanya nih. Itu nu hirup melempang. Lamun jelema kasep, alisna lempeng, atuh doang malampir ya. Teu ieu azajal haji bae.
Ida bahika bila mana seri kanjeng Nabi mah kharaja an-nuru min sanayahu, maka keluar cahaya nya tina hutu hareupna tring 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 doang si boneng lain itu boneng mau tuh nonjol teh ieu mah teu tring bagus cek eta orang Yahudi sodaka bener dia nak kitab Taurat ge bener kitu eta akurat wayana kiwari lamun kula geus teka penak jeung jasad Muhammad wayana aya keneh bajuna sugan teka penak jeung jasadna kula teka penak jeung baju-bajuna nya tidak ada rotan akar pun jadilah teka penak jeung jelema kula mah jeung bajuna burung cek Sayyidina Ali Salman coba pangcokot ke diri itu di Imam Fatimah cokot ke di Mas Fatimah aya ngaran Fatimah ya lain Fatimah eta itu mah barang dijokot Fatimah tah aya naon ya cenah tuh aya anu hayang kependak artina jeung kanjeng Nabi teu kependak hayang nyium bajuna ieu bawa pertama diciuman eta baju ternyata baju kanjeng Nabi eta tatambalanna ge aya 7 tatambalan aya 7 Nabi bajuna tambalan aya 7 Nabi sakitu nabinya nya raja deui eta nya nabi nya raja toko baju nabi tatambalan aya 7 tuh masyaallah begitu dicium ku Sayyidina Ali kabeh pada nyium baju kanjeng Nabi tah terakhirna eta orang Yahudi teh jelema kafir teh dicium barang dicium ku jelema kafir eta orang kafir ngomong kieu ma atyaba hadhihi ar-ra'yah budak lamun bahasa sadri mah ya tajud ya utawi beuh sawiji-wiji itu bawang ikakeun ieu emak ini kilai ki ambu-ambuan ngarti deh gitu bener ya eta bahasa tajud eta maat ya bahadi roya cek bahasa orang mah kieu Sunda Purkutu teh mah ya beuh dah manis sengit amat ieu baju can pernah kula ngambeu sesengitan sesengit ieu loba minyak sengit tapi teu sesengit ieu sengit amat ieu baju eta baju kanjeng Nabi ge sengit eta jelema Yahudi ngambeu bajuna doang kanjeng Nabi mana cenah kuburanna mana geus ngambeu suku ieu mah bajuna mah mana kuburanna tuh kali itu barang datang ka kuburan ka kanjeng Nabi mana ngalenggak ka luhur ngomong ka Gusti Allah ya Rabbi asyhadu annaka rabbun wahidun ahadun fardun samadun wa asyhadu anna sahib hadhil maqbarah ya shadiqun fi ma qala bihi Gusti abdi kiwari nyaksian bahwa Gusti teh pangeran abdi pangeran anu hiji anu maha tunggal anu mencil daya nu sejenna jeung deui somadun anu dituju ku sagala makhluk henteu make lamnya dalam yunan dah henteu wong kita bagi itu jeung ya asyhadu annaka rabbun wahidun ahadun fardun somadun gitu doang dia malah juga yang nambahan belamnya dalam yunan itu wa asyhadu anna sahib hadil maqbarah jeung kaula bersaksi bahwa ieu Muhammad anu ngabogat ieu kuburan adalah bener dina segala ucapanna berarti eta orang Yahudi waktu harita asup Islam tuh tidinya mana ngomong deui Allahumma in qabilta islami faqbad ar-ruhi as-sa'ada Gusti lamun Gusti bener-bener narima kana kaislaman abdi cikeneh abdi mengakui kana kaislaman bahwa Gusti pangeran abdi bahwa Muhammad utusan Gusti bener dina ucapanana nah lamun bener Gusti narima kana kaislaman abdi faqbad ruhi geura cabut nyawa abdi kiwari keneh cabut nyawa abdi kiwari keneh Gusti ieu lamun Gusti bener narima kana kaislaman abdi letah na ge can turun macan masih kena baseuh fakhorro nya magsyian anu langsung eta jelema tengah cungkel paeh dalam keadaan beriman tuh eta si Yahudi can salat sakali-kali acan can nyorak saumur hirup salat sakali-kali acan can puasa sapoe-poe acan lahir dalam keadaan kafir jadi Yahudi hirup menjalani kekafiran kunaon barang rek paeh manehna ngajadi jelema Islam nu kitu ngaranna yuladu kafirun wa yahya kafirun nya wa yamutu mu'minan amin amin ya rabbal alamin mudah-mudahan urang kabehan dalam keadaan yamutu mu'minan amin ya rabbal aku geus sebenarnya sakitu RT na ge ngelet lu kalau teh RT nu kitu ngaranna kieu teh lamun jelema teu bisa sare teh ngaranna insomnia nya
lamun hayang nasare bae komo kasur kursi plastik di nutar mah mata ya jelema mah lamun kapuak setan tak kitu mata ngaleutikan sumur gedean kapuak setan ada nu kitu karena hipersomnia nu kitu ngaranna lamun teu bisa sare ngaranna insomnia lamun hayang nasare bae komo kasur kursi plastik nutar bae ngaranna hipersomnia. Aya deui jelema anu barahakan bari ieu nya hees nangarna simnabolisme. Kulantaran kiwari geus peuting cukup meureun ngaji masih kitu bae. Aya nu kalah teh ya dapat ke poinnya ya. Benar. Nya ulah terlalu pede urang atina dina ibadah. Tetep urang kudu boga rasa khauf sieun bisik ibadah urang aya anu ngalebur tina amal perbuatan urang. Amin. Ulah sampai dibere suul Fatimah, dibere mautna husnul. Ya abdi apunten dina sagala kalepatan, apunten altana sing kelat. Ya sebenarnya mah nya jadwal teh ngan ukur di dia doang. Ngan eta aya Kiai Ajo meninggal dunia di Balaraja. Tah, Kiai Ajo, nya Kiai Ajo. Iya Ajo jenggot ngaranna nya. Tah, eta hayang altana disampeureuan altana itu ya jadwalnya mah datang ke dieu terus ngomong kana pamikinya mi jam 10:30 nya jam 11 eta macet na eta mi eta nu kubal mah jalan tol ka ditu macet ka dieu mah lancar wah kitu bener geus nungguan itu bae sakitu nya anu kopiatur abdi nyuwun diapunten sakali deui in asabtu faminallah lamun kula bener datang nanti Allah wa in asqatu lamun kula salah faswabu urid kula hayang bener anta turid wa ana urid wallahu fa'alul yurid billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.